wasta pun Raditya Mesa di SMP Negeri Hiji Cilimus. Kahayang loba ilmu pangaweru hoream diajar watak tunduk sare wae cing kumaha supaya getol diajar nuntut ulah bari gurung kusu sok komo kapaksa hasil nage moal hade sakuduna dibarung buka ikhlasan utamana urang kudu loba batu jeung silih tulungan baik nitipkeun nya diri diakal lantaran pada jalma utamana urang kudu loba ilmu nu manfaat maslahat pikeun sadaya diakal hiji amanah pangeran. Hiji tokoh dongeng Tangkuban Parahu mudag-mudag dayang sumbi teu yakin eta teh indung di bejaan juri dasar anak nu bedego hiji tokoh dongeng Tangkuban Parahu mudag-mudag dayang sumbi teu yakin eta teh indung di bejaan juri dasar